hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna. Sampurasun pamirsa. Hikmah Gusti janten rumus masalah na manusia. Pamirsa dinten ieu rumasa. Rumus masalah sadidinten bade ngobrolkeun perkawis diajar kasirem. Wah. Kunaon manusia beut kedah diajar kasirem. Tah aya dina Siloka pasal 6 dicarioskeun. Nabi Sulaiman nyarioskeun perkawis yen sirem teh aya salah sawios binatang anu tiasa diturutan cara-carana ku manusia. Mendingan berarti reputasi dosen teh turunnya. Reputasi dosen. Nya guru. Tapi memang panalungtikan Raja Salomo ieu tiasa ku urang di lenyepan lah. Cing urang ngaos geura. Kang Omen, coba eta di urang dirajahkeun nya. Dirajahkeun eta. Ayat genep dugi ka 8. Ya. Jalma kedua kudu nengetan petana sirem. Jalma kedua kudu nengetan petana sirem. Eueuh nu ngapalaan, eueuh nu ngatur, eueuh nu marentah. Tapi sakitu rajina, tapi sakitu rajina. Dina usum halodok rajin ngumpulkeun hakaneun. Keur bekelen dina usum hujan, keur bekelen dina usum hujan, keur bekelen dina usum hujan. Ari si kedul mah rek nepi ka iraha ngarengkolna teh, rek iraha cangkatna teh majarkeun teh rek ngalenyap heula. Sakeurejep bari sidakep reureuh sakedeung, reureuh sakedeung, reureuh sakedeung, reureuh sakedeung. Nah gitu. Jadi di dieu teh ari si kadul mah gaweana teh ngan hees jeung hees. Gitu. Urang manusia kedul mah kudu ningali kasirem. Ya. Cing kumaha? Aya kamandang. Di Abah Omen atau di Kang Budi, Kang Deril. Rek sageula ya. Sok. Rek sageula.
Ya panginten ari ieu teh tumali sareng hikmah Gusti. Janten Gusti mah maparinan hikmah teh teu ka manusia unggul, tapi kalebet oge ka sireum. Tapi tangtos manusia oge kedah tiasa maca zaman nalungtik wanci. Gitunya. Pan ari dina tradisi Sunda kapungkur mah aya nu disebat ngawuluku. Ngawuluku teh ngolah tanah sareng sajabina. Eta teh aya perhetanganana, Pak. Nah, eta teh upami rasi bintang waluku parantos medal di langit, ieu teh waktuna ngawuluku. Kumargi usum hujan. Dina maca alam oge tos kapendak gitu nya. Muhun. Tah eta teh ngawuluku. Tah ayeuna tos ngawuluku pan ngagaru, ngararata, nyaplak, tanur dugi ka engke dina mangsa panenna. Tah engke teh dina mangsa usum halodo teh pantos aya sisimpenan. Eta dina hikmah Gusti anu kajalmi tangtos ieu oge sireum oge naon disebatna teh kenging hikmah ti Gusti. Henteu aya kapalana, henteu aya komandanna, henteu naon, hararideng we kitu nya. Leres. Nah eta Gusti mah panginten maha adilna Gusti. Ngan perkawisna dina ieu tadi nu kusim kuring naon teh kaemut nalika baheula omen ngarajahkeunana. Tah ieu mah negor teh atanaping negor teh kasih kedul da salaresna mah apanan alam dunya teh nyarios gitu. Ngeunaan tanda-tanda alamna, ieunana teh usum-usumanana etos nyarios nanging ari nu tetep kedul mah nya entos we. Hees nya banyak. Teu disebutkeun kulem nya, ada ari kulem mah positif, istirahat. Ai hees mah pamalesan. Bentena teh eta gitu. Memang salaresna mah sanes mung sireum hungkul oge nya anu ku urang tiasa di talungtik dilenyepan cara-carana kan tiasa komo ayeuna mah teknologi urang teh tiasa ningal di media TV, YouTube gitunya aya nu nalungtik binatang-binatang buas, binatang di laut, di darat, di naon nu ngapung di luhur. Ibaratna mah Raja Wali eta tiasa dilenyepan ku manusia kumaha carana aranjeuna ngajagi supados hirup. Tapi ieu sireum khusus kangge saha cenah? Kangge si kedua. Mohon tak pasam tiap aya sekediknya. Mohon. Janten upami di dieu aya kata sireum gitu nya. Jadi urang asumsina bukan berarti manusia teh leuwih luhur tibatan sireum derajatna gitu nya. Sanes kadinya kitu maksudna. Tapi ieu ari ieu mah kan kitab Siloka gitu nya. Ari Siloka teh sami sareng simbol. Berarti dina Siloka teh aya hiji makna anu dalam, anu kedah digali ku urang. Nah, jadi aya hiji pemaknaan kitu nya dina Siloka sireum ieu naha manusia bat kudu diajar ka sireum gitu. Ari sireum teh kan lain makhluk anu gede atuh. Leres. Mohon makhluk anu leutik. Tah. Tapi sakali deui sanes ku Gusti dipaparin hikmah sireum teh nya. Tah sanes kadinya, tapi sing jadi hikmah keur manusia. Leres. Gitu. Da aya hiji paperbentenan gitu nya antawis manusia sareng satoan. Ari sato mah bisa berubah gitu nya. Anu asalna kedul bisa henteu jadi kedul, tapi sireum lamun geus kedul pasti kedul saat terasna. Upami misalna atos rajin nya bakal kitu. Sabab eta mah atos janten kudratna kitu. Cirina kitu, nalurina kitu gitu kan. Tah janten mepelingan piraku urang teh eleh piraku urang teh silokana teh piraku urang teh eleh keneh kunu barang leutik. Urang anu atos dipapareun akal budinya atos dipapareun langkung piraku atuh misalna eleh ku budi lagu eleh ku sireum gitu nya. Tah janten eta saolah-olah ngemutan ka urang gitu nya. Lamun urang hayang rajin tuh tinggal di sireum. Nah jadi Ari Sulaiman mah jadi dipaparin langkung ku Gusti teh. Da saurna mah cenah Sulaiman teh tiasa nyarita sareng satoannya.
gitu. Tapi nya duka eta mah kitu nya. Data mah dina sajarah gitu. Rupina Sulaiman mah dipeparin hikmah teh gitu. Tuh maneh diajar ka sireum. Da di urang oge aya upami di Sunda anu bisa dijantankeun simol hayam upami di urang mah nya. Nah, hayam. Naon margina upami dina acara adat-adat di urang geuning sok aya hayam. Keur utama dinginya lamun dina acara pernikahan osok aya bakakak hayam. Nah teu bakakak entok nya. Nah hayam teu bakakak meri. Nah jadi hayam mah gaduh simbol gitu. Simbolna Hiji upami urang nalungtik dinu hayamnya. Hayam mah rajin. Tah rajin. Kadang-kadang anu sok koreh wae gitu. Pertama anu ngaieukeun nyaho kana meletek napanon poe da hayam. Da baheula mah hayam teh jadi tanggara. Lamun misalna wanci, geus wanci kogrongok hayam berarti subuh atau subuh. Hayam panggeulana osok ngahudangkeun teh. Lain ku jam gitu nya. Lain ku jam, aya jam baheula mah jadi waktu. Ya. Tah apa kana waktu. Tah ari jelema ayeuna apa kana waktu teh kadang-kadang jalma zaman ayeuna atos teu apa kana waktu. Kuduna urang bere jam 4 gini geus jam 4 rangkung can beres-beres ieu. Teu teu apa kana waktunya. Tah hiji eta. Lain teu apa kana waktu. Rencana target teh sakitu. Dah. Lain nyaritakeun diri ditu. Tah jadi sifat jalmi anu geus robih, geus eleh ku sato kitu nya. Anu peryogi cing jantan hikmah eta teh nya. Urang diajarkan hayam mah apa kana waktu. Hiji. Kaduana hayam mah getol. Sok eueuh nu nitah kitu nya. Osok sanajan henteu janten pagawe bangunan-bangunan acan kitu nya. Tapi hayam mah sok najan henteu diparaban hayam mah pasti hirup. Kumargi kokoreh. Neangan sorangan gitu. Ya, leres. Tapi lamun misalna domba nya Jadi ieu teh bade nyarioskeun hayam atawa nyarioskeun sireum. Keun ari sireum mah da di ditu nya. Ieu mah anu teu ngeudeuketna di urang gitu di urang. Anu deket jeung urang kadang-kadang urang teh poho. Keur urang Sunda teh hayam. Contona nya ieu dasar wae kitu nya. Hayam mah getol diajar. Getol eta getol teh getol neangan usaha kokoreh. Ya usaha. Keur ngaji hiji deui neraskeun hirup. Nyaahan hayam mah. Nyahan katinggalna. Sok we lamun misalna anakna kitu nya. Ka anak kitu nya, kajeunting lamun abi ningal gitu. Hayam hujanan, kajeunting manehna cucut kitu nya. Cai hujan Asal melaan asal anak hayamna ka matak di urang oge janten simol. Tapon kitu deui dina sireum. Ieu janten simol rajin kitu nya upami dicaroskeun di dieu lamun urang ka jelema kadul cing atuh diajar ka sireum gitu. Laras teh kitu nya nagaskeun teh gitu. Jadi hartosna urang oge salaku manusia nu diciptakeun ku Gusti teh luhur darajatna kumargi nyeples sareng mantena diciptakeunana urang dina kahirupan urang anu memang kan seueur masalah teh nya kedul ge eta teh janten masalah keur manusia mah leres teu? Leres bisa. Kedul. Nah, jadi upami gaduh sifat kedul urang teh kudu diajar ka sireum anu rajin sanaos teu dititah sanaos teu dipiwarang teu aya nu marentahna tapi anjeunna mah tos naon sebatna teh pun ieu nyalira langsung teu dipiwarang teh Hideng nyalin hidengnya sane hideng tah jeung ari sireum mah sok silaturahmi wae. Tah Lain usum lebaran ge nya ini sasalaman we. Sasalaman di mana-mana nya. Tah eta teh ciri hal anu sae nu ku urang kedah di ieu tiap papendak kitu nya. Jeung sok ngahiji wae. Ngan geuleuhna teh mun geus asup ka depanon sireum teh.
Aduh, kotu pulih teh. Kamu asup kena tuangan jadi lada tuangan Jadi lada cenanya. Tamuhun memang eta teu salahnya Raja Sulaiman teh masihan terang ka urang-urang masalaku manusia anu kedul, panginten anu kedul supados nurutan sireum. Ya sanaos teu aya anu marentah nu ieu tetep ngalaksanakeun tugasna. Tah di dieu kan padieun dina usum halodo gitu nya. Tamehna tatan-tatan nyiapkeun dahareun. Jadi mehna mah dina usum halodo teh meungpang-meungpeung. Jangkeur bekeleun lamun usum hujan. Sabab lamun usum hujanna mehna moal bisa neangeun hakaneun. Jadi Mohon dipersiapkan gitu. janten terangeun maca dina hal musim. Musim apa musim? Mohon nya maca dina musim tah ayeuna urang dina prak-prakanana dina kahirupan urang-urang sadaya contoh hal naon anu tiasa dicontohkeun ngalangkungan sireum ieu sadidinten kahirupan urang cobi aya kamandang kumaha tah? Ya paling upami kanggo urang mah kitunya nya urang kedah taki-taki lah kitunya. Hiji taki-taki dina mayunan naon tah? Dina mayunan hiji masalah keras dina mayunan kaayaan oge kitunya. Lamun misalnya urang atos ninggal wah kaayaan akahareup teh yeuh atos aya totonen bakal kieu bakal kieu misalnya bakal aya inflasi ya aya bakal naon gitu nya aya bakal ekonomi cenah bakal leres henteu sae atanapi osok aya gambaran tina cuaca bakal aya gempa atau naon kitu nya apa osok aya gitu totonen nya urang biasa taki-taki di dinya gitu. Misalnya lamun urang ya kaayaan ekonomi teh eukeun henteu sae ya atuh urang ulah boros teuing kudu nyimpen atuh urang teh nabung gitu. Leres saya pisan mohon jangan komodi mana we nabungna mah. Hartina urang tos ngemut kedah siap-siap. Nah, kedah siap-siaga. Ulah jor-joran nyiapkeun artos janten kedah siap-siap komodi kan urang ayeuna hiji anu di payunan ku urang teh upami urang ningal warta gitu nya. Warta di nagara urang boh di luar negeri anu kahiji di kota urang nya aya ancaman sesar Lembang. Nya eta. Nya sesar Lembang eta kan pikasieun. Sanes mung saukur hiji wilayah tapi waduh kiloan meter anu tiasa sumuhun dampak tina gempa eta. Malahan anu di daerah-daerah anu kalangkungan ku garis sesar Lembang eta mah tos taki-taki siapkeun saurna teh ku pamarentah tos di pasihan terang siapkeun naon Yes. kantong rangsel anu eusina naon we kangge bekel sanes mung saukur raksukan tapi tuangeun naon anu tiasa dicanak upami kajantenan dina waktos-waktos anu caket. Anu kadua panginten kaayaan ekonomi di nagara urang ya kan henteu sae-sae saja. Tidak baik-baik saja. Kumargi naon kumargi kapangaruhan kan ku situasi global. Global janten ieu urang kedah taki-taki oge nya dina kahirupan urang. Jadi urang-urang sadaya kedah taki-taki upami mayunan masalah-masalah kitu urang kedah siap-siap. Kumaha carana nya eta panginten urang kedah nyunkeun hikmat ti Gusti sanesieun panginten tapi kedah leres-leres ngangge hikmat. Nya kumaha Kang Budi aya pangemut? Ya pangemut. Nya emut memang ti kapungkur oge sapertos kitu diulangkeun ku Gusti teh nya. Kedah taki-taki, kedah carincing kitu nya, carincing teh berjaga-jaga tetep sayaga nya dina waktos kumaha-kumaha oge tangtos Nabi Yusuf kapungkur parantos nyontohan kitu. Waktos raja cerita etanya Nabi Yusuf waktos raja Firaun ngimpen teh pan Nabi Yusuf teh di piwarang bangsa Mesir teh
pikeun maksudna teh tatanen kitunya tatanen melak gandum salami 7 tahun tapi dina salami 7 tahun teh anu dituang teh sakaperyogian urang sakaperyogian jalmi eta henteu boros teh tadi saur bah omen dicarioskeun tah sesana disimpen dan engke bakal aya 7 tahun deui paceklik gandum ge moal jadi acan moal aya hujan panan kumargi kaayaan sapertos kitu rakyat taat janten dina mangsa paceklik teh henteu mung sakadar ngaberkahan bangsa Mesir bangsa-bangsa sabudeureun Mesir ge ngiring kaberkahan ngiring kaberkahan tah ayeuna panginten dina zaman kiwari totonden pan seueur urang tanda-tanda anu tadi di salabarkeun di dada naon teh dipedar ku Pak Samsudin janten leres kedah taki-taki tapi tangtos kedah emut sa maksimal anu ku urang tiasa di ieu janten henteu tong maksakeun gitu nya. Henteu parno gitu Pak. Teu parno nya. Henteu parno paranoid sieun sesar Lembang atuh nu diparongpong di Lembang sapertos sim kuring sieun sesar Lembang. Anu di basisir sieun tsunami. Atuh anu di panginten di Palih Kidul sieun banjir. Atuh di sadayana tempat ge aya resiko. Nanging anu tiasa katinggal ku urang, anu tiasa totonden-totonden ka urang, ku urang tiasa diusahakeun sa kamampuhan sa maksimal kamampu urang. Sesana anu teu kauning ku urang pasrahkeun ka Gusti. Eta priyogina hikmah Gusti teh. Mohon. Ai pikasieun mah pasti aya wae di mana wae. Mohon. Hartosna memang anu disebat pasrah ka Gusti teh sanes urangna cicing wae nya. Leres. Teu sawios da Gusti aya nu ngaturna. Teu sawios jadi urang teu bidamel naon-naon tapi urang kedah rajin. Rajin. Nyiapkeun dina hal eta disarengan ku sumerahna ka Gusti sareng hikmah ti Gusti. Mohon. Aya bagian-bagian memang anu tiasa dilakukeun ku urang tapi aya bagian-bagian eta Gusti tiasa anu bidamelna. Leres kitu maksudna Pak. Leres. Mohon saya kamandangna kumaha aya kamandang deui. Bil hilap. Nya. Kita bil hilap gitunya. Urang aoskeun deui mending oge ge. Nya mohon. Nu salajengna cobi. Ngarah mesin teteh ngocoblakeun naon cenah teteh tah upami dibaca deui mah geura sok. Mangga Bapak maca abdi nempokeun. Sok atuh bade di eta di piring. Urang 11 dugi ka 8 dugi ka 11. Tah. Atau akang nu ngarajah eta tadi. Ya, engke disambung. Siap. Ieu tah anu 11 we. Tadi. Ayat 11 we. Mohon. Dengan sakedik lah dugikeun ka 12 abi mah. Engke akang 8 teu acan tadi. Oh. Ayo lah 8 oge. Sok, 8 dugi ka 11. Kidung. Ari si kedul rek nepi ka iraha nepi ka iraha ngarengkol nate iraha arek cengkatna majarkeun rek halnya peula sakeureujeub bari sidakep reueuh sakeudeng sakeureujeub reueuh sakeudeng. Tapi sabot sare gapruk ditarajang ku kamiskinan narajangna lir rampong bari ngabar-ngabar bedog jelema anu jahat jeung kurang ajar ka mana-mana ngan bohong matana ting darilak ngisarahan rek macikeun.
di dia atos katinggal gitu nya. Katinggal ciri-cirina. Jadi jalma anu kadul mah gaweana teh nyeuh gawe nganu ukur sare jeung sare we. Tah. Sedengkeun di dieu tah lamun manehna eukeur sare gitu kan. Lamun manehna henteu ataki-taki apek teh langsung ka Tarajang. Heeh, aya naon tah? Boh kurampog. Boh kurampog tah kuta Tarajang kamiskinan. Sabab di dieu kamiskinan teh lir ibarat rampog anu ngamang-ngamang bedog. Tah jadi nyingsieunan. Mak ieu ngancam nya. Jadi kamiskinan teh bakal ngaruksak ka urang. Oh, kumargi kan ari tibra teuing sare. Nya. Nyambereun hilap ieu maruman gas, hilap deui naon. Ya mun kahuruan ya CF sadayana. Leres. Kadang-kadang upami tibra teuing sarena teu terang waktos harita teh. Nah waktosna manen atau napi waktosna gitu. damel kumahanya gitu. Janten leres. Tah, ayeuna janten patarosana ieu. Upami urang rajin-rajin teh nah memang rajin kulantaran urang aya tujuan anu bakal di capai ku urang atanapi memang urang rajin kumargi memang ka pincut atanapi ka sebatna malah ku negatifna mah kajebak cenah ku kagiatan kumaha tah upami pengalaman simkuring gitu nya. Upami ari rajin mah eta mah sarasa mah didikan. Didikannya salawi mah kitu nya. Sabab lamun rajin digieun-gieun osok aya oge rajin eta jalan. Tapi jalma teh dijieun-jieun rajinna teh gitu. Kitu sapertos misalna hoyong kapake kudunungan lamun anjeunna di damel nu sanes atanapi hoyong kaanggo teh. Tapi benten deui sareng rajin dalam artian atos didikan ti aalit gitunya. Janten atos karakter. Leres. Gitu. Atos karakter, atos aya didikan ti sepuhna. Tah janten eta bakal anu manjang gitunya, bakal kanggo anjeunna dina engke mayunan basang pakewuh. Pon kitu deui, kitu sireum. Jadi rajinna atos karakter gitu anjeunna mah gitu. Leres. Nah, jadi manusia oge kitu urang gitunya. Ieu mah kangge solusina gitunya upami urang misalnya gaduh putra kedah dididik ti sejak dini lah gitunya gitu. Jadi urang kedah ngadidik barangkali rajin ti ayeuna keneh. Entong dugikeun ka kieu geus budak teh geus terlanjur buraung kakara di pepatahan kadang-kadang sesah gitu tah. Kang Budi kumaha? Mohon. Nah rajin teh ieu teh memang kaayaan urang sanyana atanapi memang hayong kapuji atau kumaha di payunan Gusti kan. Di payunan Gusti mah sakedahna tos janten ngadarah daging, tos janten sakedahna memang kedah janten karakter teh ya. Da upami rajin alatan kapaksa mah atau ritual eta mah. Lajeng balukarna tiasa kacape-cape awak gitu. Nah naon. Jadi capek sorangan. Capek nyalira gitu. Tah, upami kitu mah urang tutup weh ku pasal genep ayat eta tah. Ayat kasabaraha? Ayat genep dugi ka 7 weh. Ku kidung? Urang tutup. Ieu saya pisan. Urang kedah rajin sapertos sireum anu nyiapkeun. Tah ayeuna mah kieu abdi ngidung Bapak pamitan ka pamirsanya. Sok. Tah pamirsa mung sakitu obrolan dinten ieu rumasa. Jalma kedul kudu nengetan petakna sireum. Eueuh nu ngapalaan, eueuh nu ngatur, eueuh nu marentah tapi sakitu rajina.